Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sarang simkuring cikasit ka Indriani dina program TV Bogor Media. Permisa njagakeun warta salengkapna. Dina poe Rabu tepatna di tanggal 17 Agustus 2022 anu atos kalewat diayakeun ti MT Sidiki nyaeta salah sahijina marching band anu lancar dilaksanakeun dina poe eta. Ieu wawancara salengkapna. Tentang Alfi, Sadaya, perwakilan di Bogor Media. Kan episode 12 mata pelajaran bahasa Sunda. Instagram ya, aya nunabina basdram, aya oge nunabina serba, teras belira, teras Septianika, oge aya nunabina mayoret sebagai pemimpin serta pasukan marching Awalnya anu jantung mayoret dan jaminan kamari siswa teh anu janten mayoret teh Neng Silvi sareng Neng Aga dua. dan pasukan marching band yang Aku ngarilah acara di desa khusus namanya di desa Padang. Beda itu pasukan marching band. Nalatih kamari ayah 4 mingguan 3 minggu 3 minggu balik ke acara. Awalnya anu diroskeun ieu melatih pasukan marching band. Pengalaman udah diraoskeun resep pasti mah biasa sesarangan sareng urang kali latihan masih sesarangan waktunya pas waktasna biasa eta teh kebermanfaatan paling besar sama kali biasa menampilkan sesuatu anu hebat pisan pas acara Agustusan di masing teh. Gimana ibu melatih pasukan marching band? Melatih ada di Samarang, kamari ada di Canaka Jalan. Bagaimana rasa ibu dengan pasukan marching band hampir 8 Rasa tadi sebesar ini pencet pisan bangga pisan ini kali daerah kan kamari teh investasi dikit khususnya pasukan marching band menampilkan atraksi anu begitu luar biasa di luar dugaan latihannya beberapa minggu tapi penampilan sangat luar biasa. nasihat naon anu bade ibu disampaikan Kalau pasukan marching band ayeuna tos acara mulai dilatihan tapi males mungkin orang lagi nanti mulai jadi bisa eksplorasi band saus acara kegiatan pusat khususan memang cuma mulai latihan kanggo ekskul khusus dan band marching band nanti diaktif gede sadayana kalau kali oke itu cangiringan biasa ngiringan ekskul marching band apa dengan adanya memprediksi kami yang di Bogor Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pinangan sakitu warta anu parantos tiasa diluwikeun ku simkuring moga manfaat simkuring amit mundur dahapunten dina sagala kalepatanana hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.